Ya Allah. Ayo bantu lawan. Silakan dileja. Geus rupa-rupa kejadian ayana. Sing persanten kanu kagungan. Yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna. Kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, mulak hade buah hade, mulak goreng buah goreng. Geuning eta. Kitu. Dageus jadi kejadian dunia atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana. Moal bisa dipungkir wah. Nya cu. Urang mah lintang ti kedah lahaula we. Sumohon. Dayana upayana urang teu ngaboga-boga. Sumohon. Ya cu. Usik malik angin Gusti nu kagunganana. Ta eta Iwati urang mah hiji-hijina tugas di dunia teh nyata pikeun ngabdi. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. keur ibadah. Wah. Ya cu. Ulah lepas tina pengabdian. Ai ibadah teh nyata migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Ya cu. Amin. Wah. Cek hariri ulah waka suka sering muncan panggih jati diri. Tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma ngalakona ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur. Sabab lepas tina aturannya aya mamalahan kana dirinya cuk. Gabungan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesajayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona lempeng jeung maha konstitusi. Abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha teh panggupae. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak ngasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunyung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang. Sabab aya nu leuwih halus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat.
ari ilai sanajan dek kana goreng empe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana dek kana hade geraprak da geus di bejaan teh dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung kuuntung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek nalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul sekolot baheula meuning urang dahar keur lapar ulah sare keur tunuh tuh malah beh dieunakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh saat sanarengsena beuh ulah waka peureum tak itu cing ingat we kana kewajiban